minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qalat helati aji. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah. Nomor 7 hati nomor genep naon wal maqalatul khamisata asyarata wal maqalatul khamisata asyarata jeung ari dawuhan anu nomor ka 15 na eta an Abi Bakrin katampi ti Sayyidina Abu Bakar as-siddiqu barisan anu kacida benerna Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiya muga ngaridoan sa Allah Gusti Allah anhu ti Sayyidina Abu Bakar fi qaulihi dina dawuhanana Gusti Allah taala hana luhur Gusti Allah tah kumaha dawuhan Allah anu diaos ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq teh saurna doharol fasadu fil bari wal bahri wallahu a'lam bi muradih. Doharo geus jarelas geus kataringali gitu. Geus tarembong geus barukti ya. Naon al fasadu karuksakan di mana tah fil bari di daratan saur Al-Qur'an ya nu diaoskeun ku Sayyidina Abu Bakar daratan teh geus saruksak bari geus jarelas ruksakna teh contohnya model di urangnya keuneh Sayyidina Abu Bakar pan di Madinah nah di urang ya gunung-gunung anu asalna aya kaian enama salin jenisnya sanes aya kaian enama aya nama aya pertanian di luhur gunung teh ya teu pantes di gunung aya tomat atunya aya leunca gitu. Da eta mah tempat tangkal kai tempat caricingna sato talamun kaina loba keneh otomatis satona loba keneh mangka dunya teh saimbang atuh cai bakal loba moal garing gitu da kaserep ku akar-akar kai tuluy ku jujukutan nya tuluy ku tatangkalan jadi cai teh kahanap teh bakal loba ceuk bahasa legik mah bakal seueur cadangan air gitu tapi lamun geus alih fungsi mah tina hutan jadi pertanian dijieun sawah geuning ayeuna leuweung teh nya geuningan tuh di mana geuning di pulau mananya Kalimantan di mana geuning leuweung teh sabaraha ribu hektar geuning kaina dituaran jang sawah cenah kitu ari sawah anu geus jadi anehna teh disaeuran ya dijieun perumahan jeung pabrik kan aneh leuweung di Gunulan dijieun sawah atuh asa teu kahalarti nya
sidikeun nagara teh dunya teh butuh ku leuweung ceuk bahasa sakola mah paru-parunya bumi leuweung teh lamun eueuh leuweung bakal kacipta seueurna musibah teu mimiti kurang cai tuluy bakal leuwih panas gitu udara teh tah sakumaha buktilah di urangnya tah bukti di urang tah matak nagara nu lain mah kotanya provinsi diparolakan kai di kota-kota teh itu supaya teu panas teuing supaya arariuh supaya aya cadangan cai anu meresap lamun geus hujan teh teu beak kabeh itu teu gani tuh mata kota nu eueuh tatangkalan mah panas komo geus aslina panas tapi tatangkalan panas contoh Jakarta panasna minta ampun jam sakieu teh panas di Jakarta komo deui siang tah itu sakumaha ceuk Quran misaur anu didawuhkeun ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an doharol pasadu fil bari geus jarelas geus tarembong geus barukti karuksakan anu aya di daratan tuh contona leuweung teh geus alih fungsi sawah geus alih fungsi kuduna mah jang melak pare enak kadon melak listrik gini nya dijieun perumahan jeung pabrik teh tah tuluy ena mah leuweung dibabad cenah mah jang persawahan engke leuweungna deuk di mana atuh leuweungna eta apan aya menteri kehutanan eta naon ke gawena menteri kehutanan menteri perleuweungan gitu asa arane gitu aya menterina diayakeun aya leuweungna dieuweuhkeun pan aneh wal bahri wa harap atap al bahri matupun alal birri wa matupu ala majrurun wa alamatu jari kasratun dhairatun bi akhirih wal bahri jeung di lautan tuluy di laut karuksakan geus tarembong geus jarelas keun weh Sayyidina Abu Bakar saunama ge di Madinah nya ti Mekah ka Madinah meureun di ditu ge sami kitu zaman kapungkur teh lautan teh geus ruksak komo meureun ka dieu keun di urang aya nama di urang di Indonesia pan geuningan na berita mah barudak na TV na medsosnya aya tambang ieu pasir laut teh jadi dikeruk gitu si jero laut teh dicokot biji besi nak disebutna teh tuh kemana dijual tuluy laut diurug geuningannya dipake pulau tuh di Jakarta geuningan disebata teh di naon reklamasi diurugan sagede provinsi mana manya gitu geus gede dipelakan listrik nya di dinya teh aya perumahan elit bangsa jelema urang mah ecek-ecek mah bisa kadinya pabrik jelema-jelema nu duitna triliunan nih ratusan miliar gitu tah laut teh geus diacak-acak nya geus disaeur geus digali geus dicokotan anu nguatan darat teh nya darat kuat keneh teh kusabab si lautna masih keneh aya anu nguatan di antara nama biji besi aya keusik tuluy aya karang laut teh ya tah ieuna digalian uga atuh tuluy digalian di hiji tempat jero di hiji tempat jadi dangkal tapi pasti bakal longsoran laut teu katempo ti luhur mah di hanapa longsor mata geuningan loba gempa nya loba jo tanah amlas Masya Allah Quran mah geus ngawartosan di kapungkur keneh
Tah tiba heula ge ieu laut teh geus ruksak komo ayeuna. Geus sakumaha ruksak. Di urang geus tembok. Di urang geus tembok. Di timur tengah oge tu Arab Saudi nyieun pulo di tengah laut. Negara-negara di timur tengah bakat kula loba duit. Laut dijadieun pulo. Di barangunan rumah-rumah megah, bangunan-bangunan bertingkat. Eta teh lain suatu kemajuan yang membangun, tapi ngabangun yang karuksakan alam, ruksak. Ayeuna sapoe, dua poe, sabulan, satahun, 10 tahun, 20 tahun, karuat keneh tingali. Nya geus leuwih mah ti umurna. Itu 40 tahun ka ditu mah geus. Dihanap marek-plekan musibah datang. Itu musibah. Tah, gitunya. Doharol pasadu fil bari wal bahri, masya Allah. Taya teh pentingna gaduh pamimpin anu adil bijaksana teh, anu ngarti berdasarkan ilmu jeung pelaturan, supados lautan jeung daratan teh ulah diruksak demi kehidupan manusia. Ameh garna gitu.